Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasapun Muhammad Ivan Aldorino, abdi tina kelas 11 MIPA 5, abdi bade ngamacakeun biantara abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji kagungan Allah numpur bereng alam. Salawat sinarang salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kuring ngahaturkeun hatur nuhun ka pihak panitia, Bapak Kepala Sekolah, miwah Bapak saring Ibu Bapak Guru anu parantos masihan waktos kanggo sasanggeun dina ieu acara. Amputan anu kasuhun saupami dina ieu biantara aya pisanggeun anu kirang merenah, boh bahasana, boh tatakramana. Bapak sareng Ibu Guru saring rencangan sakola sadaya anu dipike cinta. Takarasan parantos 3 tahun urang diajar di Sekolah SMA Negeri 2 Tamu Selatan. Loba carita anu urang perbuat jeung loba pula perkara anu urang perbuat salila 3 tahun ieu. Kumargi sakitu sim kuring sapara kanca sejaneda sih haputena tina samudayaning kalepatan. Cunduk waktu ninggang mangsa salaku murid urang haya sejang ngadugikeun katineng kadalisan dina raraga paturai tineng. Urang pun hayang ngucapkeun loba hatur nuhun ka guru-guru SMA Negeri 2 Tamu Selatan pikeun kasabaranna saat ngajar urang di sakolah. Lian tieta abdi jeung rerencengan abdi pun ngarepkeun doa ka Bapak jeung Ibu Guru moga urang bisa neruskan pendidikan ka sakolah anu leuwih luhur. Telali oge kepada adik-adik anu masih diajar di sakolah ieu agar leuwih getol diajar serta patuh jeung taat kepada nasihat Bapak sareng Ibu Guru. Sakitu biantara ti abdi leuwih salahna abdi hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.